Kanggo anu usaha kuliner jiga Pak Iki mah paling haream lamun geus sagala barareak, kuah lontong beak, bumbu kupat beak. Geus yakin we Pak Iki jeung Ibu Lina teh bakal hut het poe ayeuna mah. Tadi nama beres salat magrib teh hayang ngajeng jehe, hayang ngareureuhkeun kacape, tapi di pikiran deui ari isuk rek dagang naon amun ayeuna teu barang jieun mah. Wayahna we atuh Pak Iki jeung Ibu Lina teh kuprak-keprak deui di dapur. Hayu saur Pak Iki teh sareng Ibu Lina urang bagi-bagi tugas. Wios Pak Iki ngadamel bumbu kupat sareng kuah lontong, Ibu Lina beberes di dapur. Tukang dagang kuliner mah atuh da geuningan beresaneun teh teu eureun-eureun. Hayo we loba nu kalalotor wadah teh. Ari Pak Iki cenah atuh sareng Ibu Lina sok jam sabaraha tiasa istirahatna. Pak Iki jeung Ibu Lina mah paling bisa ngajeng jehe oge engke jam 8 peuting. Kan tenan atuh ayeuna mah da Pak Iki teh namahan pagawean jeung ngonten sagala. Tapi alhamdulillah ngonten lancar, pagawean imah beres, dagang mah kan tenan langkung lancar saprek ngonten mah. Aya hikmahna oge ti saprek ngonten menu jualan Pak Iki janten leuwih terkenal. Anu jarajan martabak ge ayeuna mah jual-jual paribasa bari ka warung teh cenah hoyong martabak Pak Iki. Pami aya nu teu wawuh saur Pak Iki teh umi ieu mah asa anyar anu meuli martabak teh. Saur Ibu Lina teh meureun cenah korban konten Pak Iki eta mah. Saur Pak Iki teh kun bae we berarti konten Pak Iki teh laku di pasaran heuheuy deudeuh. Hayu Pak Iki bade neraskeun heula padamelan masih keneh seueur.